Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Mang Dinamar. Kumaha sadena wargi darama. Pamugi bae serehatnya wargi. Sehat jasmanina uge sehat rohanina. Digambilkan rezekina uge dijabihkeun balaina atuh aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan nu dipihara musim kuring siang kalayan wengi. Wargi sadayana dina channel YouTube anu parantos tebirek dina channel Mang Dinamara anu siap-siap ngadaungkeun dongeng Sunda dina judul Sikulup karangan Kiliksa dinten ieu nya bagian nu ka-38 wargi. Hanca urang nu kanduna bagian nu ka-38 wargi. Urang masih nyarioskeun harita warga masyarakat di eta tempat teh anu kaget sareng naon kitu naon disebutna teh nya nya kaget ku kalakuan Sikulup begitu anjeunna dongkap ka eta tempat. Jadi Mang Isong si Jaka jeung si Oher teh langsung sujud gitu dah. Itu wargi sanggaan masyarakat di eta tempat. Kumaha teh lajengna carita mangauli jeung ngadangkeun we lah. Etang-etang landung pang beberapa manah oge ulah hilap di wargi. Subscribe nanya diantos pisan ieu ku Mang Dina, like and share na mencetkeun oge bintangna. Atur nuhun wargi, mangga urang kawitan carios Sikulup bagian ka-38. Tekung sirila harita burudul jalma-jalma nu tari jauh nyalampeureun lantaran katarampaun anu untuy-untayan teh eureun. Atuh beuki ngaliwud bae jelema teh bari singgeurendeng silih tanya jeung baturna. Malah harita anu ngarasa kaget teh lain balarea bae. Dalam mangharis oge nu geus nyaho lalakon Sikulup harita. Jadi manehna henteu burung ngarasa kaget ari nempo kitu mah. Manehna ngarenghap narik napas panjang. Itu deui ronda tiluan sarua ngarasa kaget jeung heran teu sangka geuning Sikulup teh jajaka gagah rusak diboga pangabisan nu aheng. Kitu ceuk sangkaan ronda nu tiluan. Sanggih sadalila mangharis sadar yen nu ngarumpuyuk teh teu hade lamun diantep wae pok nanya ka Sikulup. Jang, hatur rebu nuhun ujang parantos tiasa ngalirenkeun pun Isong sareng rencangna. Naing hawatos pami diantep wae sabartos kieu mah kedah kumaha ayeuna teh. Na parantos tiasa dicanda ka bumi. Ceuk maharis bari ngareret ka Sikulup terus neuteup deui ka Kang Isong jeung baturna anu harita keur ngalungsar bangun ripuh pisan kaayaanan. Ari Sikulup mani ngarenjag ditanya kitu teh. Lantaran saenyana mah lain manehna anu ngeureunkeun nu tiluan teh tapi pagawean robala siluman maung teh. Atuh Sikulup mikir heula sabab bingung teuing kumaha nya pijawabeun. Sakur nyaksian simpoloho ka Sikulup nunggu-nunggu jawaban pada hayang ngadenge kalayan jelas. Ari Sikulup harita teh bari ngahuleung pok ngomong sajroning hatena. Beu cilaka aing teh. Aing nu teu becusna naon disangkana ku Mang Haris mah jajaka sakti peda kabawa ku sohorna bapa aing. Mangkaning ayeuna nyang hareupan nu sarupa kieu kudu kumaha nulunganna ieu. Heuda aing teh bisa atuh. Sabcek robala ge jalma mah moal aya anu bisa misahkeun ieu tilu jalma. Tapi urang cobaan sugana hasil. Piraku robala teu ngadengieun caritaan aing. Kitu cenah ceuk Sikulup dina hatena bari ngusap beungeut. Sarta disangkana ku balarea mah Sikulup teh bisana ngahuleung kitu teh cenah biasana mah keur mapatkeun ajian. Anu matak diarantep we da taya nu wani ngaganggu. Atuh teu lila Sikulup teh ngareret ka Mang Haris pok nyarita. Mang Haris tah ayeuna mah ieu tilu jalma ulah dina naon. Keun wae antep sakedap mah da moal nanaon ieu. Jigana mah carapeun keneh. Keun ku abdi urang akalan ieu mah sangkan maranehna jarak-jarak deui. Ceuk Sikulup harita siga nu heueuh bisa.
Atuh Mang Haris manibungaheun pok harita ngajawab, mangga jang mangga, ari mangga sejang ngiringan we. Pokona mah ieu jalmi nu tiluan teh nyungkeun waras deui sapertos bihara-bihari deui kitu tah. Eta itu ieu mah teu langkung salira ujang eta mah. Jawab Mang Haris bari rengku hormat, atuh anu nyaraksian beuki kaget bae. Sabab pamimpinna anu sakitu hormatna, atuh komo maranehna kudu leuwih hormat. Jep kaayaan jadi jempling, saurang oge teu aya nu nyarita sieunun ka siku meureun. Si Kulup oge teu nyarita deui harita kala kagek diuk gigireun anu keur ngalungsar. Gap leungeun Kang Isong dirampa, terus pindah kana leungeun Jaka, terus pindah di kana leungeun si Oher. Ari kana leungeun si Oher mah rada lila nyakalna, malah make dipencet segala rupa, bari pok ngomong sajroning hatena. Tah ieu mang kalau ka sabelan teh. Cacakan lamun teu loba jelema diteke sia ku aing. Nganan jakal aing teh keur dianggap dukun ye kurang dia. Aduh. Tetela alus milik sia teh Oher. Tapi keunai dari geus puas disiksa ku sapeuting oge. Segeureun teh sate si Kulup. Malah teu karasa bibirna kakerenyeman ku kulutus ka si Oher. Disangkana ku anu narempokeun mah keur ngajampe cenah. Ngan mata kaget di bae wargi. Barang si Kulup geus eureun kakarnyemanana, terus leungeun si Oher dilesotkeun. Dadak sakala lesotan malah leungeun Jaka oge lesot tina takta Kang Isong. Kulisi karita tiluanana ka arusi. Malah jeung Jaka nangtung terus rarat-reret nampuan nu ngaliu di dinya. Manehna palahak-palahok bae jiga nu ngalinur. Malah tungtung nama tiluanana narangtung. Sarta terus wargi sadaya harita sing laleos arek ningalkeun riungan jigana mangarasa era pedah pada ngalalajoanan. An dihalangan ku Mang Haris. Ke jang Isong ke. Jang Jaka, jang Oher. Kulawa ka arinit. Maraneh kudu nganuhunkeun heula kana nulungan. Munjungan heula ieu ka jang Kulup. Tah nya ieu pisan anu nulungan ka maraneh sok. Munjungan ulah kitu era eta maneh. Cuk Mang Haris harita barinya kalengeun Kang Isong, atur Kang Isong ngarandeg terus di Jaka jeung si Oher. Tiluanana ngarasa kaget ngadenge caritaan Mang Haris teh. Tapi kulantaran ngarasa sieun ku Mang Haris, kapaksa tiluanana nurut sing solongkrong munjungan ka si Kulup. Ari beungeutna ka ciri pias bakat ku sieun pacampur jeung elang. Malah Jaka mamani ngadeg-deg, leungeun lagi ngeleper jiga nu lelinieun harita. Sanggis tiluanana sasalaman jeung si Kulup, pok Mang Haris nganuhunkeun ka si Kulup. Jang pun emang teh, bo atas nami pribadi, bo atas nami sadayana kadang warga Cikarancang. Ya kalintang nganuhunkeunna kana kasayan ujang nu parantos keur saluntur manah kanggo ngalandongan punjaka sapara kanca. Da kugituna sateu acana ujang neraskeun perlampahan. Langkung sae mangga urang lingi heula ka rompokun Mang, margi Mang teh hoyong hormat heula teh, ngahormat. Sareng bade neda pangamunten we tina kalepatan barudak, nyatana jang Jaka, jang Isong jeung jang Oher. Kitu ceuk Mang Haris sarita bari manggut ka si Kulup, atuh bugu si Kulup teh beuki rampang reumpeng bae. Heran jeung kaget campur jeung atoh. Manehna can waka ngajawab kana caritaan Mang Haris. Kaleret ka Kang Isong terus kasih Jaka maleret dikasih Oher. Alinduna retna teu karuateun ngadu teuteup. Tiluanana ngareluk tungkul era heran jeung sieun jeung kaget ngagulung jadi hiji. Hati si Oher jeung Jaka katut Kang Isong mah manita giwur. Marenehna geus rumasa boga dosa. Sanggis sadari lapok si Kulup nyarita ka Mang Haris. Mangga atuh Mang, abdi nampi kana pangangken ti Mang Haris. Jawab si Kulup bari neuteuk. Atuh bugu Mang Haris manibungaheun pok nyarita dibangun nu gumbira. Hatur nuhun jang nuhun. Nuhun pisan kersa diangkeun ku Pun Mang. Bangga atuh urang ayeuna we karompok Pun Mang. Itu ceuk Mang Haris bari nuyun leungeun si Kulup atuh bra jalma-jalma teh naluturkeun panderi. Jadi sararea pada hayang nyaho ka si Kulup wargi. Bari lempang teh manis saheng selitanya jeung baturna. Harita si Kulup mani asa jadi panganten mun geus mah jadi panganten. Lantaran diiringkeun ku jalma salembur.
kalayan dipapag ku kabungahan ditukangan Mang Haris ngalut tilu ronda anu penting tadi mancen tugas terus ditema ku Jaka jeung si Oher katut Kang Isong tiluanana tarungkul ngeluk jiga sakitam sakabeh nu neuteup asa ditujukeun ka maranehna da rumasa boga dosa teh. Gancangna carita wargi sanggeus si Kulup datang ka Imam Mang Haris terus dihormat ku rupa-rupa kadaharan anu ngareunah dipubujuhkeun sarta pada nganggap lalakona beden pada nanggap lalakona malah harita teh para gegede lembur geus karumpul kayaning palebe si Otong anu baheula kungsi nganjang ka Mang Itok oge aya harita terus si Sarim jeung pamajikanana malah kolot-kolotna si Oher oge jeung Kang Isong araya sarerea ngarenta dihampura ka si Kulup sanggeus seubeuk narima panghormatan di si Kulup pamitan ka Mang Haris atuh gancang ku sarerea dijarajabkeun nepi ka wates lembur harita si Kulup dibahanan dahareun jeung duit mani merkis sasaku sakaluarna ti lembur Cikarancang gedik si Kulup teh leumpang sorangan ngajugjug nyatana leumpangna ka lembur Cimacan nyata rek nepungan Aki Soman kalayan dijajabkeun ku paneuteuk ratusan pasang panon malah mah Mang Haris mani gugupai bae satungtung si Kulup katempo. Wargi sadayana urang tunda heula perlampahan si Kulup ayeuna urang caturkeun heula kayan di lembur Cimacan harita teh isuk-isuk keur mejehna hanit moyan panon poe nyorot mata koas cahayana bersih turu hanit keneh teu mata kelan namun harita loba anu moyan atuh kacaturkeun di Imah Aki Somad teh harita teh si Nini jeung si Aki keur ngadarawung di emper bari moyan si Nini ngabulaeh bayi nyeupah ari Aki Somad gawena ngagilir-gilirkeun padudan anu nyerbung ngaseupna teh lapok si Nini anteh teh ngamimitian nyarita Aki ari urang nah bet tiis-tiis teuing nya kami geus 2 poe dagang ayakan dan teu payuh hiji-hiji acan geuning kalaka cangkeng we mani nyareri baras ngagandong ari Aki geus aya mingguna tara aya anu nitah nyampe na manusa teh geus teu aya anu gering kitu ceuk si Nini anteh bari kecrot ngidukeun luah kana conggang ari Aki Somad red ngareretkan di si Nini panon rada molotot lalapok nyarita rada nyereng naon Nini gagabah nyarita teh kawa selain Nini bae ye ulah nyarita kitu ari hayang disebut kolot mah tuh heug nyarita teh sing apik kumaha lamun kadarangieun ku barudak apaan goreng eta teh matak sial jeung matak doraka eta Nini sabab sarua jeung ngarep-ngarep manusia sangkan garing wayahna keur tiis mah ulah arasubaha Nini apaan hirup manusia mah teu aya nu langgeng pira kumaneh poho deui ceuk Aki Somad bari ngadilak ngenyot-ngenyot padudan terus bae serembung hasipna ditiupkeun ka luhur ih si Aki mah kami ge inget keneh kana ilmu eta mah tapi Aki kudu inget deui yen urang teh geus teu boga kejeweun duit beak beas beak pare teu boga sedengkeun ari dahar mah unggal usi kudu pira ku urang kudu kieu bae cik atuh usaha Aki itu si Nini kunaon eta maneh darar-darar disasari apaan kami unggal poe ge usaha nyieun boboko nyieun ayakan nyieun dingkul nyiru hihit jeung segala rupa anyam-anyaman ku Aki teh dijieun gitu apaan eta teh usaha ngaranna ayeuna mah tinggal manehna we kudu giat ngadagangkeunana lamun di dieu geus teu payu gliar ka lembur anu sejen apaan loba lembur teh ini ulah ngandalkeun kami wae atuh ceuk si Aki Somad bari rada mencereng si Aki mah apaan kami teh geus 2 poe ngider tapi teu aya nu payu hiji acan
teuing lamun lalieur jelemana sabab lamun kami mawa ayakan teh naranyakeun nyiru, lamun kami mawa nyiru naranyakeun hihid. Apan mata lieur eta teh ka kami na aki piraku ku aki henteu kapikir. Nya kapikir ku kami gengan maneh anu teu mikir mah mata naon atuh kabeh bawa ngarupa ayaan apan moal aya nu nanyakeun kitu sabab sagala nyampak teh. Jawab Agi Somad bari ngareret terus harita malik di jiga tadi panonna molohok ka jalan nempokeun nu ngaliwat. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sunda dangatinya dina YouTube dina channel @Mandina Marah. Kanu nuju ngadongkeun saha bae di mana bae alamatna nya mau istri atuh nabi panggeut anu anom sepuhna bonu caket anu tebihna di dalam negeri oge di luar negeri nya wargi sadayana. Ngaturkeun nuhun ka wargi sadayana anu mikaresep kan dongeng Sunda digarap ku Mandina Marah. Mangga ayeuna wargi ulah seurti nyoceng kena waktos kurang lajingkeun di bae ieu dongeng Sunda dina judul Sikulup karangan Kiliksa. Mangga udi jeung ngadongkeun. Da sok nanyakeun nu eueuh jelemana. Dari nu aya moal ditanyakeun. Nya bener we ari nanyakeun anu eueuh mah geus nih ulah nyaritakeun wae nu kitu sabab moal aya gunana eta teh. Anggurna urang tatarucingan anggur sugane aya mangpaatna. Tuh aya jelema keur leumpang ka dieu. Cik kunini Teguh nasemah nu reka urang atawa lain eta. Ceuk Agi Somad bari nunjuk ka jalan atuh jeep sinini jempe terus diukna pindah kana sisi golodog. Ari panonna wargi molohok ka palebah nu dituduhkeun ku Agi Somad teh. Teu lilapok sinini nanya ka Aki, "Nu mana Aki? Apaan loba geuning nu leumpang teh? Ari nu baju bodas mah apan tukang tempe eta teh. Ari nu baju belang sikirin eta teh. Jigana mereka sawah dititah ku bangsawan meureun." Ceuk ninian teh hari teh bari molohok ka jalan unggal nu ngaliwat disidikeun. Lain nu eta tuh nini. Itu tuh anu mawa botol bodas tuh. Anu bajuna hidung, calanana hidung, duduk koina hidung tutut geuning lempang di sisi jalan belah katuh nini. Ceuk Agi Somad bari tutunjuk. Oh eta Aki. Moal ka dieu jelema kitu mah. Paling-paling gareka sawah eta mah. Da beda gidigna atuh ari ceuk Aki areka mana eta? Ari ceuk Aki mereka urang ka dieu eta teh. Rek ngirim rezeki geura. Sabab beuting tadi Aki teh ngimpi anu alusna. Di ditu nama Aki teh aya nu mere lauk emas anu kacida gede nani. Terus ku Aki dipais tah. Ari pek teh dibuka jadi ngalobaan laukna. Kitu dah nini impian Aki teh. Wah, digugu-gugu teuing impian kitu mah Aki riwan eta mah. Sabab kamari Aki nyaritakeun hayang pais bibit. Da Aki mah sok pupujieun. Sakitu pangalaleutik teh make hayang pais bibit sagala rupa. Mangkaning di pasar oge hargana teh pikiraneun Aki. Ceuk sininian teh bari ngaberi giding. Nah make kudu mikiran harga di pasar. Pikiran mah harga di dieu enaha. Tapi cicing nini itu jelema teh geus deukeut ka dieu. Moal salah tang turek nganjang ka urang. Sugane piuntungeun. Ngan cilaka lamun rek nagih mah ieu teh. Oda kami mah henteu boga hutang atuh. Ceuk Agi Somad bari neuteup ka hiji lalaki tengah tubuh anu harita limpang ka imahna Agi Somad. Atuh jeep si Aki jeung si nini teh nya harita teh jerempe. Duanana nareuteub ka nu anyar datang. Tetela taksiran si Aki teh bener eta jalma teh mengkol ka imah Agi Somad. Pok uluk salam mani dodongkoan. Punten Aki, abdi teh pun sahmu ieu teh. Sinjana pangan ka sadira Aki ieu teh.
Cek semah nu ngaku boga ngaran Sahmu nyaritana kitu teh mani rengkuh hormat pisan ka Aki Somad. Adu Aki Somad bani bungaheun lamun teu era ku semah mah hayang surak manehna teh. Sebab detela manehna meunang ari sinini sanajan teguhanana eleh ge sarua ngarasa bunga. Ari sabab kedatangan semah nu tangtuna ge rek ngenta ubar atawa tambah. Mangga ujang sok calik di dia jeung Aki. Kabeneran lagi teh canit ini dan teh. Dare kaleuweung ari tadi nama sok kalebet jang. Kitu ceuk Aki Somad bari diukna pindah ka jero. Adu terus Aki Somad diunggah gek diuk gigireun panto selongkrong munjungan heula bari nyarita. Sumangga Ki sejak nyangakeun semah pangabak tos we Ki. Sareng kumaha salira Aki teh damang ieu. Ceuk Sahmu mani sopan pisan. Atuh gap Aki Somad ditampanan bari ngajawab. Alhamdulillah cager jang Aki teh. Sok geura calik jang. Atur nuhun Aki nuhun. Nini kumaha damang. Ceuk Sahmu harita bari munjungan ka Nini Anteh. Atuh pok sinili ngajawab bari nampanan lingeun Ki Semah. Budina marah mai semu gumbira pisan. Nini oge sarua jeung Aki aya hibara pangdungana ti Incu. Dina waktu ayeuna mah cager Nini teh. Pek ujang sing jongjon calik heula nya. Keun Nini rek masak cai jeung neangan opieunana. Ah, sawios ini sawios. Degadang ngarepotkeun da abdi mah walami. Har, na nya moal lila. Lamun nya moal tulus atuna heur caina. Ongkoh teu boga suluh Nini teh deui. Jawab Nini Anteh tapi bari seuri panonna nitip ka Sahmu. Atuh mugu Sahmu teh mani coloho. Bet kakara manggih aya pribumi sonagar kitu. Tapi pok ngajawab teh jiga heran. Laras Nini mualami abdi teh lah. Sawios teu kedah kerah-kerih Nini. Syukur atuh jalu. Da kudu kitu ari nganjang mah ngarah disebut semah. Ngarah disebut tamu, moal disebut semah. Itu ceuk Nini Anteh bari emok gigireun Aki Somad. Oh, kitu ninanging abdi teh dacan ngartos eta teh. Naon bentena antawis tamu sareng semah. Dan emutkeun emutan abdi mah bung benten naon benten pangaos wungkul. Upami semah marada mirah pangaosna, tamu marada awis pangaosna. Naing ari hartosna mah sami eta teh. Ceuk Sahmu harita rada ngadebat manehna. Kasih Nini tapi Nini Anteh mah teh carita pok nempas deui. Ih, ari si Ujang bet bodoh. Tamu jeung semah teh kacida pisan bedana Ujang. Sabab ari semah mah hartina teh sok ngahesekeun boga imah. Sedengkeun ari tamu mah sok hade tata jeung terus semu deui. Maksud teh alus semu. Ta ari Ujang mah ku Nini rek disebut tamu. Sabab teu ngahesekeun ka Nini. Buktina Nini rek naheur cai ge dicare ku Ujang apaan alus eta teh. Hiji tanda yen si Ujang mah tamu kitu tah ceuk pamikir Nini mah Ujang. Ceuk Nini Anteh teh jiga-jiga nu banyol. Atuh bugu Sahmu mani ngahuleung tapi teu dipikir panjang. Sabab kaperluan manehna lain daek nyusul perkara kitu. Manehna mah aya kaperluan ka Aki Somad. Nganuntung sameme Sahmu nyarita deui Aki Somad dikat nempas pokna. Megeus Nini megeus. Ku teu boga ka era ri maneh. Tamu teh kala diajak nyaritakeun teu pararugu. Cicing atuh ulah ngilu cacarita loba teuing. Ieu mah urusan kami deuleu. Da ceuk si Ujang ge arek nepungan ka kami. Lain ka maneh. Sok sayung maneh mah hirup teh. Cicing ganeng. Kitu ceuk Aki Somad bari ngareret ka Nini Anteh. Nyampe katuh. Geura tanya ka dinya tamu teh. Ulah sina ngalange wae karunya. Diajak nyarita ku kami sote bongan we ku Aki di antep wae geuningan.
Jawab ninian teh bari ngalius. Deker muntel-muntel di sepaheun. Agi Somad jeung Sahmu mah teu dideret deui. Atuh teu lila pok Agi Somad teh ngamimitian nya ka Semah. Jang, hampura aki teh nya henteu bisa ngahormat ka tamu. Kala kali sadiakeun ku radio bututnya ngocomang teu puguh dengekeuneunan. Tapi nya mudah-mudahan we atuh aya gunana keur Ujang. Sabab caritaan si Nini mah sok jadi ubar. Taina kirek nanya ka Ujang, Ujang teh ngaran Sahmu, urang mana teh Ujang teh ieu? Rek aya pikir saun naon jauh-jauh datang ke Aki teh. Pok geura caritakeun Jang. Sisuganan Aki bisa nulungan. Kitu ceuk Aki Somad bari neuteup ka Sahmu anu sila mani mandeko. Hatur nuhun Aki. Abdi teh gasik ditampi enggal dipariksa. Abdi teh leres pisan pun Sahmu ieu teh. Dupi kawitna mah tetep bi eta ti babakan turi. Dupi nu dimaksad abdi teh dijurung ku pakubu hormat si jangangkir salira Aki supados kersa luntur manah linggih ka bumina pakubu hormat ayeuna pisan. Janten kedah kairingkeun ku abdi. Kitu tah pamaksadan abdi teh. Uluh. Naya naon Jang? Bet mani asara ruas Aki mah teh. Aduh. Sebuah luas pisan Jang. Dararasaan mah Aki teh teu boga dosa atuh. Bade dikumahakeun Aki teh Ujang. Ceuk Aki Somad bari neuteup ka Sahmu. Sumuhun manawi diangkir ge salira Aki teh dipundut pitulungna ku pakubu hormat. Jalaran putra anjeunna nu bungsu tadi wengi teu bobogoh ngadon gegerepakan tah. Jiga anu ku eluk mun hayam teh maki. Malih dugikeun ka ayeuna ge teu acan waras eta teh. Teu tiasa ditaros sareng teu kersa sasauran. Damelna teh kitu we buburi lengan ningalian kanu tebih. Aduh sakapeung ki abrug-abrugan tah mata keruas. Kitu tah saresna maki. Jawab Sahmu bari ungguk minangka ngahormat ka kolot. Uluh walah. Nakunaon eta teh nya. Udah kakahar Aki mah manggih jelema ku eluk. Biasana mah nu sok dihakan eluk mah hayam. Nu mawi ngondang Aki ge teu aya anu terangeun eta teh. Samalih teu aya anu tiasa ngalandongan. Taku gituna atuh ki nya mugi we Aki kersa rumpaheun linggih ka bumina pakubu hormat. Ulah dilami-lami hawatos ki. Urang ayeuna we sasarengan sareng abdi. Kitu cenah ceuk Sahmu setengah maksa. Ih ari si Ujang. Na bisa naon Aki ari Aki. Da Aki mah lain dukun ya. Lain paraji Aki mah nya. Lain tukang ngajampe. Paling-paling ge datang ka ditu rek ngalongok wungkul. Buhan juragan kuwu mah anu jenengan sok geten. Anya anu jumenengna keneh maksud Aki teh sok getena kereta ka Aki. Nya hayu Aki rek ngilu ujung-ujang ayeuna. Tapi ulah dianggap rek ngubaran da Aki mah teu bisa. Kali tu sok rek ngalongok we ngilu bela sungkawa kanu tunggara. Pek daguan sagedeungnya. Aki rek dangdan heula ieu. Udah piraku kikieuan mah henteu pantes atuh. Mangga Aki mangga hatur nuhun ari kersa maangat ka ditu. Pek daguan heula da moal lila. Ceuk Agi Somad dari tabari jungnangtung leos ka jero imah. Maksudna merek salin papakean. Ari Sahmu ngajemprak sila di sisi panto bari nempok penini anteh anu keur nyepah. Telila pok nini anteh nyarita ka Sahmu. Ujang sabaraha jalmi anu teu damang teh. Kolot atawa budak keneh. Naon panyakitna? Ceuk nini anteh bari ngareret. Mung sajalmi nini kitu ge murang kali kinten-kinten yiswa 15 tahunan ini. Syukur atuh lumayan hiji ge taman teuing.
na kumaha kitu nini asa araneh teuing geuning nini mah ih ari si Ujang lamun dihiji lemur geus lila teu aya anu gering hartina eta lemur teh paradit kabeh tapi sabalikna lamun aya anu gering sok sanajan hiji ge geus kasebut alus eta teh sabab cekolot ge gering teh di aku umat kaduana atuh pikeun naon ngelingan kanu harirup sangkan ulah jarong jon teuing sing inget kana mangsana maot lantaran waktosna wargi sadayana antinya kapannya tarupina wargi sadayana dina YouTube dina channel @manggina-mara carios anu judulna si kulup karangan Kilik Sati Semedang bagian anu ka 38 wargi dicekapeun duikeun ka dieu bae wargi mugi katampi kalian kabingahan kalian insyaallah wargi carios si kulup bagian anu ka 40 nama enjing dina waktu sami pambagi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui atur nuhun ku mangrupi paratosan wargi sadayana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.